walaupun berbagai komentar ialah virus corona asli hina hewan-hewan, di sisi lain anu mengomentari ieu mah lain virus sebab senjata pemusnah bocor. Jangan hantem mukminin muslim negara-negara Islam bocor ti heula bunuh dirinya. Terserah urang mah sekedar ngadengekeun komentar-komentar padahal setahun sebelumnya telah terketahui. Sebulan sebelum bocor besar-besaran Prabowo geus ngabejaan. Deuk kumaha deui? Prabowo geus ngabejaan, hati-hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya acan kafir merajalela anu buah beneran Islam bakal jaya heula. Di mana-mana berbicara Islam, di mana-mana berbicara Islam engke jadi satu suara bakal nyak deui Islam teh. Ayeuna bae Amerika kewalah, Soviet kewalah. Dua di negara di dunia teh, siji Amerika atas nama Kristen, dua Soviet atas nama komunis, nu katiluna Islam atas nama Makkah. Nah, tilu we. Di dunia teh perseteruan teh terus-terusan tilu. Urang geus nyaho ayeuna Palestina hancur-hancuran, Amerika lah, Yahudi. Hiji kadinya. Terus Uzbekistan hancur ku komunis. Termasuk di urang hampir asup komunis tapi ditangtayungan ku Gusti Allah. Kristen asup masih ditangtayungan. Kamari di Beleman di Cina buat di Beleman jelema di Rohingya dan sebagainya. Tapi tunggu tanggal mainna kuari sabararebu nu konyet. Corona ngamuk. Masya Allah. Walaupun berbagai komentar ialah virus corona asli hina hewan-hewan, di sisi lain anu mengomentari ieu mah lain virus sebab senjata pemusnah bocor. Jangan hantem mukminin muslim negara-negara Islam bocor ti heula bunuh dirinya. Terserah urang mah sekedar ngadengekeun komentar-komentar padahal setahun sebelumnya telah terketahui. Sebulan sebelum bocor besar-besaran Prabowo geus ngabejaan. Deuk kumaha deui? Prabowo geus ngabejaan, hati-hati. Ha, mentak dipermasalahkeun pulau tunanetra. Itu sia cicing bae goblok. Masya Allah bermain kabeh. Kuari berita nu ka urang mah nu pae hanya 500 sekian, anu masih kena geter-geter 2.500, padahal lain sakitu asli nama ribu juta bisa. Janggakeun sadaya-daya sebab kula kan nyarita di Cina aya seorang waliullah anu urut pembisnis besar, kenalnya na Habib Lutfi, kenal ke para ulama-ulama sedunia. Mun urang datang ka dinya nyana geus dari mana? Di Indonesia, kenal sama anu, kenal sama nyana nyaho. Padahal teu pernah ka mana-mana. Ketika terjadi pembakaran di Ugur, bakana aing gila ka sia-sia nyaho henteu. Bodoh sia. Aing nyaho emang bodoh bae sia mah. Tah
eta di beuleman yasupkeun kapan kalian saha nu teu ngeri hate bangsa sadunia, bangsa muslimin muslimat beragama Islam ngeri atuh kabeh ge teu berdaya kan. Ente makan teu nyaho ketika KTT kamari. Gimana KTT kamari? Ayo. Kata jauh aja nama. Ya Allah, ya Rabb. Dipimpin ku Malaysia, berarti di mana? Kuala Lumpur. Tuh, ya. Pembahasan pertama penganiayaan Muslim Cina. Itu dibahas. Ada apa sih di balik tidak pembahasan? Maka 50 sekian negara anu hadir cuma 20 negara. Sebab materina di makalah tersebut geus terketahui yang akan dibahas ini. Oh, berarti iya urusannya kemanusiaan luar daripada agama. Dah hadir Pakistan tidak hadir, ya tidak hadir, ya Yaman tidak hadir, kemudian atuh aya nama Iran tidak hadir, ya termasuk Indonesia tidak hadir. Dah hadir. Jadi forum tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi sebab kurang daripada 50%. Bantut gimana? Lo dibahas Yaman, lo dibahas Suriah. Itu makan urusan Amerika. Tapi ketika pembahasan tentang penganiayaan Muslim di Cina, di Rohingya, mana Rohingya sih? Mana? Bukan. Siapa jangan dengan keetek doang. Kan ya urusan anak. Nah, untuk apa kita membela orang-orang yang titik. Dan kenapa dia tidak dibela? Dan kenapa? Tidak pernah ada jawaban. Sedangkan secara kemanusiaan orang jelema, tapi lamun dibawa ke arah agama, jelema teu wauh ka Allah emang jelema. Nah, karena tidak akan dibahas, kurang memenuhi. Nah, tinggal hebat mah dia. Tapi karena tidak memenuhi forum, enggak mana ngaji. Ya, selanan segitu be. Nah, iya urusan ada langsung azab di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah carita baheula. Carita tentang itu Masjid Kuba jeung Masjid Diro. Bahasana babari ngeunaheun tapi hese. Kumaha sih cenah kitu? Eta hese gerage. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Ayat 2 pembangunan hiji man assasa bunyanahu ala taqwa, nomor kedua man assasa bunyanahu ala syafa jurufin. Kan diawali ku Hamzah mah istifham mananya ai nanya mah kudu nucan nyaho nu ditanyakeunana ai ieu mah geus nyaho. Lamun geus nyaho berarti istifhamna mengkol jadi takriri ceuk ahli ma'ani. Tinggal ngaheukeun doang. Urang kuari nyaho bahwa Sarwiti gelis jasa di Cikupa teh aya ngaran Sarwiti gelis jasa orang pasar. Waharata dah. Urang keur geus nyaho Sarwiti gelis tenar di mana-mana. Haji urang ngobrol. Sarwiti mah gelis kan? Nanya tapi geus nyaho. Atau kan aing nanya mah, aya Sarwiti geulis tah henteu. Tah kitu kuduna. Ieu mah lain. Sarwiti geulis kan? Atuh, pan tinggal ngaheukeun doang. Tuh kan? Tuh. Eta nyaho kapendi? Nyaho. Jore kan? Atuh, tinggal ngaheukeun doang. Jadi takriri ngaranna nu kos kitu teh tah. Takriri ngaheukeun doang. Tuh, kan? Urang lamun geus nyaho lain nanya, tapi bentuk pertanyaan takriri cek ahli ma'ani amzana mengkol. Nah kuari urang nanyakeun ari 10 jeung hiji jeung 5 gedean 10 kan. Atuh nyaho budak leutik ge.
budak leutik ge nyahoeun kajian kuku mah aya bola beuleud kan ih semen kos kitu ditanyakeun heuh eta takriri teuh nya urang selalu pertanyaan nanyakeun bupati nanyakeun gubernur asli apa takririna dideuleu ku urang tina sia kalam ieu ge bangunan masjid nu hiji masjid Kuba nu hiji masjid Dirot geus nyaho ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema mukmin ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema kafir atuh geus nyaho geus dijelaskeun tadi berarti kan nu hiji bagus nu hiji jorek dipertanyakeun nu bagus leuwih mana atuh lain nanyakeun nu geus takriri atuh bagusan Kuba lah tinggal takriri naon tak Hamzahna medakeun kana takriri gaji Hamzah bagi angel Hamzah doang eta sakitu ge ku make Sunda bae teu make Arabna mah aku lagi poho puguh nah ya geus hiji nomor kedua man asapana geus dibahas man asasa jelema anu ngabangun pondasi bunyanahu kana bangunanna akur tah ngeunaheun tapi kabelah dieuna luhureun pondasi ala taqwa masa sih nyieun masjid pondasina taqwa teu kaharti kajian kuku ge mal kaharti cek ahli ngaji heuy ieu ngabangun naon masjid aja ieu pondasina mana ieu taqwa atuh lain takwa ngabangun masjid mah batu kali itu jadi berarti kan ieu bangunan masjid ieu pondasina teh kudu batu kali maka beusi dicor geus bangunan naik ka luhur kan akur ari ieu mah bangunanana masjid tapi ari pondasina takwa teu kaharti tuh ngaji tangarana geus ngaji panjara kitu kiai teu kaharti ari bangunan mah bangsa hisi kasat kadeuleu ku urang kacekel ku urang kapandang ku urang ari takwa mah bangsa maani teu kaharti atuh masa ngabangun masjid anu hisi kadeuleu karagap dibangun tina pondasi bangsa manawi atuh paji indin cek urang Bogor mah bangunan jeung pondasi teh paji indin bangunan ka mana pondasi ka mana atuh bangsa hisi kudu hisi kabeh bangsa manawi kabeh ari ieu mah bangunan masjid kan jelas masjid Kuba hisi tapi ari pondasina bangsa manawi takwa datang ka kiamat mal kaharti bareng ditelek-telek jaheuh nya ge makana tah ngaji hese teh kos kitu urang aya ngariung mangariung ju datang telah datang Kiai Haji Fudoli al-alim al-alama buringkak irung jadi gede kan diiringi oleh Kiai Haji Supendi mungkin kikian sakumaha kupu-kupu de kiber hebat jasa torojol cau Ambon gede apel terus anggur jeruk ulah nu hasem cenah Kiai Haji Pendi mah tilok nu amis eta cai masyaallah cai tiis cai panas kopi segala apa mangga buya naik ada geus kieu bae diuga geus lain sila deh dibuyakeun kan mangga Kiai Fudali mangga pas anu nanyakeun ieu teu akur cenah Kiai antara asas bunyanah sareng takwa ari asas bunyanah mah ieu mah urusan hisi ngabangun asli tapi pondasina takwa ieu kumaha dukanya cau Amon teu kadeuleu cau Amon geus teu kadeuleu pertanyaanna luhur tah urang aing ngariung asa jadi kiai tapi pas anu nanya masalah aduh sulit tah jadi kiai mah kuduna di imah di luar anu nanya masalah dah coba kiai gampang tah mulai di dieu nanyana dulu rame atuh disepikeun nyala masalah teu sopan sia padahal teu bisa digos urang ya keur carita hese mah ngaji ngelobkeun kalimah jeung kalimah ai kiai mah bari saya carita nu lain kiai bae kowo di Sukabumi Cianjur Garut Tasik Ciarago ngaji ieu mah urang bae ieu mah nu barodo ieu mah jeung barodo